sugan itu, tapi pan kurangnya kuari perpolitikan teh ya, kuari perinternetan teh ya, aya saha jalma kuari teu boga HP, nang bapak kori doang nu teu boga HP. Putih. Bahaya lawan bapak kori boga HP atuh ke Facebook-an. Atuh ke TikTok-an. Dong gila nih geus kolot bautana geus TikTok-an joget sagala. Masya Allah akhir zaman. Naudzubillah ya men. Tadi teh pamuda lamun kurang cekas awakna Al-Qur'an. Naon nu teu aya na Qur'an tibyana likulli syai'. Ngajelaskeun ka sakabeh perkara aya dina Al-Qur'an. Jalema lamun boga hutang hese jasa kana ngabayar lobakeun maca waqiah teh Qur'an. Jalema hayang tanina lancar aya dina Al-Qur'an. Hayang munggah haji urang aya dina Al-Qur'an. Tibyanan likulli syai'. Ngajelaskeun ka sakabeh perkara. Nu mantakan Quran teh ngahurungkeun ka awak urang. Kudu seneng jasa ketika ngadeuleu anak urang hataman Quran. Ilah jadi naon ngaranna ilah anak-anak urang salah satu anak anu soleh. Ketika nempo anak bisa maca Al-Qur'an, anak leutik keneh Al-Qur'an lancar jasa untung bapana jeung indungna. Sebab naon